Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abi Ilma Nurul Asifa di kelas 10 IPS 3 bade macakeun sajak anu judulna Peuting Nuzulul Quran karya Titi RS. Na trotoar milang langkah neuteut bentang. Sanggeus deueus ku hujan warintakan. Hawar-hawar sora adan beulah wetan. Awor jeung klakson angkot, motor jeung sedan. Indung peuting nu ngalimpuhan bulan. Lir sweater nu mulen awak maranehna sisi jalan. Atawa palekat nu marengan nganti karidoan kauntung ti pangeran. Peuting nu dianti pinuh ka asih, awor jeung rumahun. Ngemu ka peurih na trotoar batin ceurih.